Dok, ngarit ke mana deh? Beak lah dia mah. Urang kalebak we ya. Urang ngaladang daunan. Ayo. Nah, asup naon itu? Mana? Itu tuh. Wah, nu ngadurukan meureun. Mana udun? Oh, duraku deui bulan puasa kieu aya nu udud. Besakeun lah. Ayo, Uruan. ayo ah. Sok ka urang kalebak. Kek. Kita juga saha itu euy. Wah si Haji deh kayaknya. Heuh, jika si Haji deh kah. Dengak-denguk nama kitu ning. Keur naon deh nya? Wah, deka piraku da wiridan wae kieu mah. Gua keur godin jigana teh. Mana deui deh. Urang geurawakeun ya. Ayo. Ayo. Mor, Kang Haji keur naon? No. Dak, Keur naon Pak Haji teh? wah iya aing ngilikan mangga. Oh. Mari nyacar euy. Heeh. Lain deka tadi mah juga asup gitu bisi naon gitu. Bisa aya kahuruan. Wah, dewek keur ieu bieu ngadurukan. Oh. Kai pan yang loba runtah hing tuh. Oh, sugan teh sok sieun kahuruan Haji. Lain. Gak balik ya. Heuh, gaya atuh. Dek kakek asal ada kurang cangcaya euy. Lain dek si Haji bangun terus godin dek tadi di situ. Piraku kan puasa meureun teh. Da si Haji mah tiba heula ge tara puasa tara. Tiba heula ge tara si Haji mah. Deka. Kek. Tapi itu jika tapak ya. Mana? Tuh. Nya cek dewek oge tos godin jigana teh. Nya cek dewek oge kek. Ya, cek dewek kita tara puasa sedang keur godin dia teh. Sampean sekennya. Haji naon kitu. Tah, dulu musia tah roti nanti makan gimana ya? Heeh nya ayo. Udah burung kabur gerwahkeun ku dek dieu si Haji. Bawa. Urang bawa ya. Ya. Yang isukan ku dewek si Haji. Urang bejakeun teu puasa kitu.